Pamirsa sadayana wilujeng patepang deui saring simkuring Arya Perdayanti Hulu dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta anu kahiji nyaeta warta tangkal ngaruruk di Cikolek, Bandung Barat. Seorang pengendara motor tewas ditimpa pohon tumbang di Jalan Tangkuban Perahu, tepatnya di samping Terminal Wisata Grafik Cikolek, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 4 Februari 2023. Korban anu namina Fani Hasanto maut di tempat, sementara eta korban sejena Era Anissa Tantu. Duanana asalna ti Desa Cibalagosari, Kacamatan Klari, Kabupaten Karawang. Duanana dibawa ka RS Lembang pikeun dirawat. Fani jeung Anissa nyupiran bari mentas Jalan Tangkuban Perahu. Kira-kira tabu satengah 8 waktu Indonesia Barat, sabada duaan keur ngalewat aya tangkal anu tumbang. Tangkal nabrak Fani dina bagian anu maot nyababkeun anjeunna maot. Tangkal Cikole anu tumbang ieu paling dipika resep disebabkeun ku angin kencang anu naracang wewengkon Lembang saprak magrib. Informasi ngeunaan kajadian eta parantos sumebar di grup obrolan Lembang ti isuk-isuk. Jajaran foto sareng video tangkal Cikolek anu tumbang disebarkeun dina rante. Rupikeun sakitu wartaan parantos didugikeun ku simkuring, kapayun pamirsa sadayana mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.